comblang kudu nu amanah. Pan jelema nu bogoh mah hese ngomong, jelema bogoh ka awe hese ngomong dek kumaha ge. Pabelit grogi karena naon geus aya bogoh dina hate. Nah nalika hese ngomong biasana sok ngirim comblang. Nah ieu rasulna comblangna kudu nu bener-bener amanah. Ji emangnya kumaha gitu mun teu amanah bahaya bisa bogoh ka comblang. Kan comblang datang, waalaikumsalam, akhirnya bakal nanya awewe kumaha sih ari si Junaid jelemana. Mun comblang na teu jujur, sok nalika urang dijadikan rasul ku Gusti Allah kudu amanat seperti Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelema dijadikan pejabat rasul berarti utusan Allah dijadikan pejabat manehna kudu nu amanah atuh jadi pejabat teh. Betul? Ulah sok ngakanan duit rakyat. Betul? Ulah sok nyokotan duit rakyat. Ulah sok ngalebokan duit rakyat. Iraha teh jamah kula miris kuari. Ngadenge berita, ngadenge gedeng-gedeng korupsi. Gedeng-gedeng korupsi. Coba atuh kamari urang sekian puluh tahun dibobodok ku jelema Pertamax jeung Pertalit. Betul? Horenganan Pertamax jeung Pertalit teh eta-eta keneh ngan bedana diberean bilau doang. Hejo. Ya Allah, emang ide negara nu pinter gitu. Betul? Delekeun sia nu ngatur Pertalit Pertamax dituntut ku yang di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الآية. وقال حبيبنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة. الحديث. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatizah, sakumna guru-guru ngaji anu kusim kuring dimulyakeun pisan, wabil khusus ka para guru ngaji di ieu kampung nu kusim kuring ditedah doana. Aparat pemerintah nu kusim kuring dipika hormat, tegagantun sepuh bini sepuh nu sepuh atawa anu disepuhkeun, tokoh masyarakat
tokoh organisasi, tokoh pemuda jeung tokoh-tokoh anu lainna. Sakumna hadirin jamaah maulid nu kusim kuring dipika cinta, mudah-mudahan urang sadayana dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Langkung dipayun sadayana puji kagungan zat anu maha suci Allah Rabbul Izzati. Salawat katut salam urang limpahkeun ka panutan alam Nabi urang sadayana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dina peting ayeuna sim guring tiasa silaturahmi ka ieu kampung Ciembe. Ciembe mun di Ciamis Ciwedus, kata orang Jakarta Cikam. Desa Ciberem, Kecamatan Maja, dalam situasi anu sangat luar biasa sagala-galana. Jamaah nu sakieu lobana lain karena ayakna kula, lain karena ayakna para kori-kori anu suarana ngeunaheun, lain karena ayana pajabat, tapi karena cinta urang ka Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngananengin kula terkagum-kagum sapanjang sejarah kula sok ngiringan maulid Rajab jeung nu lain-lainna karak ieu di panggung aya saeng. Aya paria, terong, jagong, kacang. Mudah-mudahan ia sebagai bentuk syukuran urang ka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah nyimpulkeun Kangjeng Rasul dina ayat Al-Qur'anul Karim, make ayat nu pendek singkat tapi padat dengan bahasa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Ieu bahasa teh lamun cek tukang ngaji mah lain bahasa anu sembarangan, lain bahasa anu wawayagon, tapi ieu teh bahasa anu sangat spesifik, nu sangat krusial, nu sangat kana sasaran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Cek tukang ngaji aya lapat ma aya lapat illa. Ya Allah ya Rabbi, nuduhkeun kana kata-kata nu khusus nu spesial, ikhtisos jeung ikhtisar. Singkatna Allah ngutus Kangjeng Nabi urang ka dunia ieu semata-mata pikeun mere rahmat ka sadayana alam. Cek saha Islam direbut ku pedang, cek saha. Cek saha Islam direbut make tanaga, cek saha. Cek saha Islam jadi gede menang gelut, cek saha.
Islam datang rahmatan lil alamin. Ulama sok ngarokok ya, ngarokok lah bungan diberi ieu ku panitia ya. Terus ya, terus orang muludana lah ya Nabi salam, ya Rasul alaika ya Habib, salawat alaika asyraqal alaik fahtafat buduru mislahus wajhas Allah ya Nabi ya Rasul ya Habib as-salawat Allah alaika. Rasul datang nama warahmat, rahmat kasadayana alam. Ari alam teh salain Allah teh alam. Tangkal kayu alam, tangkal pare alam, tangkal gedang alam, tangkal paria alam, laut, gunung, kabeh ieu ngaranna alam. Sampai makhluk nulitik siram kuman alam kabeh ieu dirahmatan ku Kangjeng Rasul. Kumaha Rasul meri rahmatna? Contoh baheula keur zaman jahiliyah lamun kiih sok neangan liang, baheula asal kiih neangan liang ya kos bapak-bapak urang cik embewe mun kiih sok neangan sok neangan liang di jero liang aya sireuman ku kiih kalalguar sireumna kebesekan cai kiih. Aya nu palit, aya nu pingsan, bahkan aya nu paeh sireum. Datang Rasul, cek Rasul, ulah sok kiih dina liang, teu meunang. Sireum alhamdulillahirabbil wa ma arsalnaka illa rahmatan lisireum. Sireum meunang rahmat. Jelas? Baheula keur memeh Kangjeng Rasul diutus, memeh Rasul diutus. Mun aya aki-aki susah muriangan bae paehan. Susah muriangan bae ari dahar beuki paehan. Nini pencit cek Nabi ulah ih jalembur mimping aya aki-aki mimping aya nini haneut deuk kumaha haneut minimal tengah peting aya suara batuk betul cek Nabi ulah dipaehan nini ge sarua hayang hirup
wa ma arsalnaka illa rahmatan linini. komo keur zaman jahiliyah aya awewe goreng lalaki goreng memeh datang Kangjeng Nabi jelema anu jarore di pencitan iya lamun aya keur zaman Abu Jahal ya nusok ieu jengkul aya ube pangheulana dipencit ya cek Kangjeng Nabi ulah rahmatan lil jore. Tak ilah hadirin jamaah rahimakumullah. Coba atuh Kangjeng Nabi jadi rasul teh sampai kang ngisang-ngisang urang di bejaan. Cing hade lamun ngisang kudu dibetenkeun, mun ngisang kudu dibetenkeun abeh bersih supaya ngajaga kesehatan. Ya Allah ya Rabbi. Teu salah Allah ngirim rasul ka dunia model ngaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena naon amanah nah iya mantekan sing hade lamun urang ngirim rasul teh utusan mun ngirim utusan kudu nu amanah komo budak ngora keur bobogohan rasul teh comblang ngaranna comblang kudu nu amanah pan jelema nu bogoh mah hese ngomong jelema bogoh ka awe hese ngomong deuk kumaha ge pabelit grogi karena naon geus aya bogoh dina hate ngomong teh nanya ka awe usim deui neng usim naon di dia usim jagong cici usim naon di dia usim kacang tekebal usim naon di dia usim deui bae karena naon aya pokok nah nalika hese ngomong biasana sok ngirim comblang nah ieu rasulna comblangna kudu nu bener-bener amanah ji emangnya kumaha gitu mun teu amanah bahaya bisa bogoh ka comblang betul kan comblang datang waalaikumsalam akhirnya bakal nanya awewe kumaha sih ari si Junaid jelemana mun comblang teh jujur Junaid mah tukang ngabohong bebenena unggal pengkolan gara-gara rasul jadi acak-acakan betul Masya Allah tabarakal haji rasul teh hartina utusan nah hadirin jamaah rahimakumullah urang teh rasul cek Imam Ghazali anta rasul awewe anti rasul urang teh kabihan adalah rasul urang teh adalah kabihan utusan Allah subhanahu wa ta'ala ngan rasul dalam arti anu lain sok dalika urang dijadikan rasul ku Gusti Allah kudu amanat seperti Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelema dijadikan pejabat rasul berarti utusan Allah dijadikan pejabat manehna kudu nu amanah atuh jadi pejabat teh betul ulah sok ngakanan duit rakyat betul ulah sok nyokotan duit rakyat ulah sok ngalebokan duit rakyat coba kurang teengen-engen ngadenge berita pejabat korupsi 100 triliun bayangkan kurang 100 triliun lamun dibelikan ke cendol betul amanah ji emang aku bah ya Allah ya Rabbi jelema dijadikan pejabat jadi presiden jadi menteri
gubernur, bupati, camat, lurah, arat, jana dilantik jadi pejabat, sukuna sabelah geus kalawang surga, sukuna sabelah geus kalawang surga. Amanat sia bisa ngalengkah ka jero, teu amanat sia ngejeblus ka neraka. Betul? Nah, besinan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah rahimakumullah, hayang nyaho ahli neraka adalah pejabat-pejabat tukang akanan duit rakyat. Jelas? Jelas? Iya, hadirin jamaah rahimakumullah, kula miris kuari. Ngadenge berita, ngadenge gedeng-gedeng korupsi. Gedeng-gedeng korupsi. Coba atuh kamari urang sekian puluh tahun dibobodok ku jelema. Pertamak jeung pertalit. Betul? Horenganan pertamak jeung pertalit teh eta-eta kene ngan bedana diberean bilau doang. Ejo. Ya Allah, emang ide negara nu pinter gitu. Betul? Delekeun sia nu ngatur pertalit pertamak ditungtut ku di akhirat kurang ciembe. Kudu amanah. Wa ma arsalaka illa rahmatan lil alamin. Sarua urang ge, urang jadi salaki boga pamajikan ngaranna. Urang teh adalah rasul diutus ku Gusti Allah untuk menjadi suami si Sarwiti. Eueuh kan? Ayah Sarwiti. Kula wau ka Sarwiti tilu, wau Sarwiti di Cilongok aya Sarwiti, di Cilejet aya Sarwiti, jelemana carewet bae ente di dieu beureunya. Nah urang teh boga pamajikan amanah. Amanah sebab urang diutus ku Gusti Allah. Junad sia jadi salaki si anu. Urang kudu amanah mantekan nalika urang boga pamajikan amanah ti Gusti Allah jalankeun ku urang. Minimal pamajikan teh ulah sok dicarekanan, ulah sok dipaido. Rasul ngancem jelema tukang ngarekanan pamajikan, tukang maido pamajikan di akhiratna bakal ngambai letahna datang ka bujal. Jelas? Jelas? Amanah. Amanah. Ih kuduna mah ulah dicarekana atuh awewe mah pamajikan mah dielus-elus, disayang-sayang. Betul Bu? Didandanan supaya gelis. Bener Bu? Iya makan kadang-kadang salaki konyol ari pamajikan hayang gelis melikeun odak tilok. Betul? Da urang ciembe ge bisa gelis, bisa. Betul kan? Cara batur dipitnesskeun, diolahragakeun. Engke ge awakna ngabodi. Ngabodi. Jauh cenah ji. Di ciembe mah fitness di Tamajol. Amanah. Ji, sering kula ngomong amanah nalika urang boga pamajikan sayangi pamajikan, padangkeun kan jadi pamajikan. Sebab Rasul ngomong, jelema tukang geus jelema geus boga pamajikan sok nyeulekeun awewe sajen matana bakal ngambai datang ka bujal. Jelas? Amanah. Ya Allah itu. Tayil hadirin jamaah rahimakumullah sing hade sok aya anu ngaganggu karena amanah. Urang nalika kawin angkah tuka dijawab urang qabiltu nikah di hate aya amanah.
cek urang dek kumaha ge bakal disayang ku aing pamajikan disayang tapi jajal geus boga anak 2 3 4 sangheuk betul Pak sangheuk sang nyelekeun beungeut pamajikan teh puyeng remeng-remeng sebab naon sebab di beungeutna aya surga jadi nu mantak sangheuk urang ningalikeun pamajikan orang di beungeutna aya surga sedengkeun al jannah hufat bil makari surga mah dikubengna ku pejengkeulin bae ku pinter sebut jeung eta heran bener cek Rasul bener cek Rasul nyelekeun beungeut pamajikan teh senebawana ngaku dia teu percaya kula mah ngaku sok jamal aya urang cimbe kuari nu geus boga anak 3 4 koma boga anak gede paluhur mah paharong-harong kieu bejeng pamajikan moal aya teuk celik kula ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah teu cara keur bobogohan pan kieu we insyaallah ngadahar baso sakitu lilana dijelekeun kieu coba atuh kuari kurang praktekeun tah pamajikan urang geus kolot nini perhatikeun kieu aya kadang-kadang sok aya urang hate keur lempeng mah sok aya hayang nyelekeun kieu ngan laju jol setan iraha paehna ieu blon suami terkutuk lu kasitu ya Allah ya Rabbi amanah kajir kumaha ge tah ieu hadirin jamaah rahimakumullah mantakan urang ku Gusti Allah leb deui dibere jembar leb deui dibere turun usaha naik turun tani subur henteu karena urangna henteu amanah ka Allah Subhanahu wa ta'ala ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah lalaki lamun keur boga duit alah batan kotok di talian dina tihang diimah bener bu coba jajal lalaki boga duit ulah gede-gede 100 juta we. lingas hese hayang diimah ge kula mah ieu kula kulantaran loba jasa tamu ka imah kula kedeung-kedeung bikang ceri kedeung-kedeung ibu-ibu ceri kunaon bu salaki kula kos kuya kunaon kos kuya kunaon Allah lempang mah keteuyeub ayo kawin deui atuh kajeun ngaranna salaki laku kene alhamdulillah ya Allah sarua awwg nalika ku Gusti Allah dipasangkeun ke jeung hiji lalaki berarti ngana Rasul kudu mendampingi suamina kudu baturan anu jadi salakina kumaha atuh carana setia kanu jadi salaki Masya Allah tabarakal hajim Siti Mutmainnah nu mantak ku Gusti Allah diangkat jadi waliullah nalika Kangjeng Rasul ngobrol ke jeung Siti Fatimah cak Rasul maneh hayang nyahotan teu awewe pangsolihahna di Madinah nu aya di handapeun anjeun saha ya Rasul sok maneh katungtung ieu lembur diteangkeun ku Siti Fatimah ternyata
didinya teh aya hiji imah ngaranna Siti Mutmainnah. Cek Rasul ieu jelema sholihah jasa. Diintip ku Siti Fatimah, sugan kitu sabebeting salat jah henteu, sugan kitu sabeberang maca Quran bae jah henteu, sugan kitu manehna puasa unggal poe henteu. Biasa kos urang cimbe ngawadang biasa. Tapi kunaon ieu Siti Mutmainnah ku Rasul disebutkeun awewe sholihah bahkan bakal jadi ahli surga. Sanggeus ditanyakeun ternyata teu pira Siti Mutmainnah boga amalna mun salaki datang ti mana-mana gegeraan dirawel leungeunna dicium tangan bari menta hampura hampura kakak besin aya kasalahan kitu tante pamajikan orang aya dawa pan bikang urang malamun salah teu kitu ngomongna kuat-kuat jeung aing pak kuat-kuat jeung aing ya Allah ya Rabbi timbang nyegeleungeun menta hampura besin kula aya salah wahai salaki kula. Masya Allah indah mun urang boga pamajikan kos gitu. Betul ya Allah ya Rabbi. Aya menta hampura lebaran doang, lebaran ge bari lempang hampura kak. Ya Allah, coba kurang bayangkan orang pulang di sawah bawa pacul hawak gerak gerogosan disambut ku pamajikan hampura. Ya Allah, sanajan hate keur jengkel dikitukeun kudu jadi pamajikan sebelah kate senang tiis sok teu kudu hese-hese ternyata ibadah mah izugan amalkeun hak pulang salaki hampura leungeun katuhu cekel leungeun salaki leungeun kenca kana kantongna di salaki pulang ojek disambut ku pamajikan hampura kakak usaha unggal poe neangan duit ti isuk datang ka sore di daharan baik ku neng mah teu gawe nangan ukur bisa dahar hampura lamun nyapekeun ka kakak salaki ngomong henteu terus ya dahar terus ya datang ke jebak ya Allah. Naon deui eta amal Siti Mutmainnah ditanya ku Siti Fatimah naon deui amal anjeun selain eta teu pira kula mah rutin nyusut kesang salaki mun kula keur ngobrol salaki kesangan disusut ku kula kesangna mun salaki capek kukula di kipasan aya teu ya Allah ya Rabbi pan pamajikan urang mah teu kitu urang kesangan ngomong urang kawikan hareudang aing kaditu ka ni sabubulak tayegan urangna henteu amanah coba ku urang bayangkeun fadilahna sakali ngagebeg pamajikan kana kesang salaki ngusap atau ngipasan kesang salaki sampai salaki karasa tiis cukup jang mareuman seuneu neraka. Allahu Akbar. Ibu ulah
ulah bodoh pakai akal ngomong ka salaki belikeun kipasna Kak. Ya Allah ya Rabbi. Hadirin jamaah rahimakumullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah ieu Rasul teh amanah, urang nu eleh ti Kangjeng Rasul adalah amanahna. Naon atuh nu sok ngaganggukan amanah? Hiji ahsanu minha, bila mana anjeun manggihan anu leuwih bagus maka osok ngaganggu kana amanah, sok ngaganggu kana amanah asal manggihan nu leuwih bagus. Urang rek ondangan pamajikan geus dandan amanah ku urang dibonceng, lalahunan urang ngabonceng nage pas dihareupeun aya nu leuwih geulis mulai teu amanah urang ragageun bae kitu jangan Lord. Ila hadirin jamaah rahimakumullah, kabeh ge urang rasul, urang kabeh rasul, urang tani eta teh rasul, urang diutus ku Gusti Allah. Sia cicing dicimbe, jadilah petani. Jang naon ieu? Jang maraban urang kota nu teu baroga sawah. Engke sia nu nyawahna maneh nu meuli bias, urang Jakarta, urang kota nu meuli biasna supaya berputar ieu ekonomi. Urang kadang-kadang teu amanah dina nyawahna. Galengan batur beak disempok bacula sekeut. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, ese jasa ternyata amanah mantekeun di antara sifat rasul nyaeta amanah. Sok ayeuna ulah lain sasaha kiai ustad, urang teh kiai nu jadi kiai nu jadi ustad eta teh rasul. Pagahan kusia, pagahan nu teu bisa ngaji, pagahan nu teu bisa rukun salat, pagahan nu teu bisa rukun dulu, pagahan. Jadi amanah jadi ustadna, amanah jadi kiaina. Ulah pongkal pengkol kakek cakatu jeuleu ka hareup lillahi taala, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah ngomongkeun innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna, innallaha yuhibbul ladzina yuqatilu fi sabilillah. Allah sangat cinta ka golongan-golongan nu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anjeun jadi kiai, anjeun jadi ustad, anjeun jadi tokoh sing amanah ropea masyarakat, Nah iyalah hadirin jamaah rahimakumullah, hesekna adalah amanah. Nah, mudah-mudahan urang sadayana kabeh nu dititipan ku Gusti Allah bisa amanah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun ya Rabb adbata yaji ya judi wal miyau lal judi wal karomi. Usaha mah barisa amanahna nu hese. Ulah jauh-jauh dagang nasi goreng we hese amanahna hese. Ieu sabaraha duit Bang nasi goreng? 15.000. Endogna baraha hiji 15.000 hiji. Mun meulina 10 berarti endogna kudu 10. Jajal ku urang perhatikeun tukang nasi goreng, mun meulina 10 sakaligus endogna ngan ukur 7 doang. Betul? Amanah.
amanah. Mun hiji na 15.000 endogna hiji sanajan 10 sakaligus endogna kudu 10 amanah. Urang ngawarung nu hese amanahna, nu hese amanahna hiji cek dina tafsir dijelaskan pembeli adalah raja, maka maneh kudu sopan ka pembeli. So amanahna ulah dibeda-beda, nu kolot nu ora, nu gelis nu jore ulah dibeda-beda. Urang ngawaruk sok ngabeda-beda, datang nu kolot meuli naon mak geuli cabe bawang beraduit ngomongna heuras. Jajal datang nu gelis, ada apa? Beli cabai bawang berapa duit belinya? 2.000 boleh nggak? Boleh nggak apa-apa, boleh nggak apa-apa. Coba jajal nu walinan ini cabai bawang menang teh 2.000-an. Zaman guari 2.000 tuh amanah mentekan. Iya mantan tukang warung bangkrut warungna teu amanah ya. Masya Allah tabarakallah ajib. Ila hadirin jamaah rahimakumullah, ngaji mah babari asal daek ngaji mah bisa, asal daek ngaji mah bisa. Sok jelema mondok asal daek leukeun dikobong bisa, tapi jajal amanah. Masya Allah. Jelema ngomongkeun rukun wudu mah tapis, ngomongkeun tahajud bisa, ngomongkeun duha pinter, ngomongkeun salat ya Allah ya Rabbi geus hilafiyah namanya talar kabeh, ngomongkeun bisa. Osok tatilo ngomongkeun tahajud osok tatilok, ngomongkeun duha osok tatilok, ngomongkeun sedekah osok tatilok. Iyalah hadirin jamaah rahimakumullah praktek amanahna urang anu hese. Mantekan sekali urang diberi kepercayaan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Iyalah hadirin jamaah rahimakumullah, urang teh loba jasa mengecewakan Gusti Allah. Loba jasa. Kos tadi we tadi tak supir kula nu belon. Supir kula belon. Ari nu lebah kudu diklakson henteu. Jalan macet, kula tadi kena macet lumayan rada lila, kudu kan klakson titit. Di jalan sepi aya nu geulis tit. Supir ahli neraka ya. Ya Allah ya Rabbi, hadirin jamaah rahimakumullah, mantekan milis kula ningali kuari perkembangan ningali berita sangat miris bener. Tinggal urang ngomongkeun kieu sodakta ya Rasulullah, bener anjeun teh Rasul, bener jasa nu hese teh amanahna. Cek Kangjeng Rasul diangkat jadi nabi mah babari, diangkat jadi rasul babari, hayang jadi wali babari, hayang jadi ulama babari, hayang jadi pengusaha besar babari. Nu hese ge amanahna. Sok ayeuna ieu di Kecamatan Maja, mun nusugihna amanah, kula yakin di Maja loba jelema sugih. Lamun manehna amanah datang ka lembur ditingali ku manehna, mana ieu nu kira-kira perlu dibangun,
Meureunnan ieu aing nu mantak sugih saperti kos kieu teh doa jelema susah nu tengah peuting ngadoa ka Gusti Allah. Gusti ya Allah ya Rabbi kula rela jadi pamajikan si anu. Gusti rela kajeun salaki kula rada bolohon ge kajeun. Tapi kula mah ku sugihna Gusti atuh moga-moga bae dijembarkeun rezeki kula. Dijabah ku Allah, diijabah ngan dibentukeuna ka orang lain. Si anu nu dijadikeun sugihna. Sebab naon? Sia lamun dijadikeun sugih cilaka cek Allah. Sia lamun sugih cilaka. Kumaha cilakana? Moal daek muludan. Moal daek muludan. Jakula mah ieu nu hadir di sakilobana yakin eueuh nu sugih. Yakin. Nu mantak kula masuk ngacaprak bedah reupeun jeung nu muluan jeger kasieun sebab naon sadarajat jeung kula susah kabeh sebab di dieu bapak mun boga duit samiliar bae balaek muludan di dieu moal komo ieu malam minggu aya nu ngabejaan muludan ge muludan yeuh apa itu muludan Allah ngomongna apa itu muludan nu mantak urang daek ngarimung di dieu cek Allah siama jadi jelema susah baik sebab lamun sugih muludan mulai jelema kula tadi diuk di ditu aya Abah Haji adina Abah Endim kula perhatikeun Abah Haji susah jelema ya dikukumaha ge susah laju kula naik ka panggung kieu leh sarua jeung aing ieu mah susah sebab naon jelema sugih mah tagogna ge beda deuk kumaha ge diukna beda cara seurina beda nu sugih seurina mesem nu susah jajal sadesa kadenge kula ningali ibu-ibu belah itu hareudang meureun kikipas kajele ku kula kikipas nu susah sebab eueuh bedana ngipasan awak jeung ngipasan kejo hakeul nu sugih mabuk kikipasna geus coba nu susah kikipas ya Allah ya Rabbi ila hadirin jamaah rahimakumullah in amantum lamun anjeun amanah ta'alautum anjeun bakal luhur wa najaitum jeung anjeun bakal selamat wadal holtum ila jannah anjeun bakal asup ka surga sok eueuh masalah nu jadi tukang ojek naon bedana jeung kiai nu jadi petani naon bedana jeung pejabat nu jadi pejabat naon bedana ke jeung rakyat kabeh ge sarua eueuh dipilah-pilah nu penting amanah betul nu jadi pejabat sok jadi pejabat kajen kula ngomong di lembur ke kajen ngedalkeun bae nu jadi pejabat sing amanah atuh jadi pejabatna betul Masya Allah tabarakallah hajim pejabat mobilna marewah jalan ka lembur jarore emang lain pinarakaeun eta kos itu emang lain pinarakaeun ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kunjungan ke negeri Sam manehna naik himar begitu ngalewat ke hiji jalan pargi jalan jelema ternyata jalanna ledok jalanna pinuh kutai himar ke jeung kutai honta nanyakeun Sayyidina Umar ieu jalan sok dipake lewat ku jelema henteu cak urang dinya atuh sok pake jelema ieu mah ngan babarengan kami ke jeung himar ke jeung honta Sayyidina Umar balik deui ka Madinah nutupkeun lawang sujud ka Gusti Allah Gusti hampura Gusti kula naik himar ternyata aya jalan anu can dibangun coba mun pejabat tadi ka dieu aya jalan buntung tah aya pejabat buntung mun tadi aya camat atau ibu bupati ka dieu nilai jalan buntung kudu eureun kieu Allah tabarakallah al ajib jalan buntung
gerokeun kudu naruna rah ka dieu kunaon ya jalan kunaon buntung atuh buntung coba lamun urang boga pejabat presiden Kosadina Umar para menteri Kosadina Umar gubernur Kosadina Umar niscaya Indonesia geus moal aya jalan buntung model kos itu betul betul ya Allah ya Rabbi tapi kilang kitu ge ku kaagungan Gusti Allah mudah-mudahan bae Indonesia kabeh du dibere rasul-rasul ku Allah dibere sifat anu amanah amin ya rabbal alamin. Iyalah hadirin jamaah rahimakumullah yuk urang babarengan amanahkeun bae hiji amanahkeun ternyata babari jasa urang hayang selamat asal amanah musola ieu kan ieu musola bagus atuh salana ieu lunas tanjan tah ieu nu hese ge amanahna nu hese amanahna dur subuh dur lohor dur asar dur maghrib dur isya amanahna ngabangun mah babari amanahna ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah mentekan kula yakin urang dieu kabeh adalah jelema nu amanah yakin cirina kumaha eueuh nu nyandung hiji ge eueuh nu nyandung sebab besin teu amanah besin teu amanah lain teu wani urang dia lain teu wani boga hiji ge awak aing geringan ya Allah ya Rabbi batakan orang melalui maulid orang sifat Rasul hiji behla asupkeun ka kurang amanahna ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala awak urang cager inget pesentuan Syekh Abdul Qadir Jailani pesentuan Syekh Abdul Qadir Jailani kaputrana Abdul Rajak ya Abdul Rajak ya lamun anjeun lilir ti peuting itu adalah tanda dihudangkeun ku malaikat maksudna rek naon eta Bapak cek tuan Syekh Abdul Qadir malaikat ngahudangkeun maneh mempercayakeun ka maneh supaya ngalaksanakeun salat ti peuting eta maneh pada saat eta geus jadi utusan Allah pikeun ngalaksanakeun salat ti peuting di saat batur tibrah hees sia dihudangkeun ku malaikat pikeun jadi rasul tumbal salembur nu salat ti peuting urang ge osok si lilir mah osok kieu doang coba lu urang lamun ingat kadinya gurinjal ti peuting hudang Masya Allah nuhun Gusti geus mempercayakeun salat ti peuting ka kula nuhun Gusti tapi kula tunduh kene Gusti amanahna ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah ternyata iyalah urang nu hese amanahna nalika urang ngahareupan dahar barang dahar cek tuan si Abdul Qadir ka Abdul Rajak kulan mun anjeun ngahareupan sangu anjeun teh diutus ku Gusti Allah titah ngadahar sangu dahar eta sangu sebab amanah ti Gusti Allah tah mun eta cocok mun eta akur jeung urang tapi lebah hudang ti peuting mah akur ya Allah ya Rabbi iyalah mudah-mudahan orang sadayana kabeh diberi amanah ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sehingga orang sadayana ke dijaga di yaumil kiamah dalika amanah sifat Rasul asup ka awak urang menang syafaat di yaumil kiamah amin ya rabbal alamin tekira-kira atuh tekira-kira amanah tekira-kira aya jelema dikasorgakeun ku Gusti Allah pedah subuh hujan anu sangat gede manehna lumpat ka masjid azan
karena amanah pikeun ngabejaan waktu subuh, hanya karena ajan sakali doang ku Gusti Allah dikasorgakeun. Mentekan di dieu tukang ajan subuh teu kudu sering-sering sakali be. Kasorga mun sering teuing beusin lewat teuing. Ya Allah ya Rabbi, alhamdulillahirabbil alamin. Kula datang ka dieu teu ngarasa jadi tamu, ngarasana kula seperti dulur jeung baraya, sehingga kula teu aya tebeng aling-aling ngomong jeung hadirin jamaah sadayana. Mudah-mudahan urang kumpul di dieu engke dikumpulkeun di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang dipanjangkeun umur, dijembarkeun rizki, jeung mudah-mudahan urang sadayana menang syafaati Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadayana sedekah ti para jamaah pikeun ngagungkeun Maulid Nabi, mudah-mudahan dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Sakituna kepihatur hampura tina samudaya kalepatan, bisi aya kata nu kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf anu saluas-luasna. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.